jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai, larut dalam malam permai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Pesan lahir batin. Bapak kesalahan. Ajeng cepopan rancang selama. Orang gitu. Gitu Jun. Duh, asa tereh Jun nya. Tereh naon Kang Cepot? Jolobaran deui. Nya. Ayeuna meureun urang waktuna. Naon teh silih hampura. Oh, iya, bener sabab naon ye dangukeun ku sadayana. Eueuh jimat nyupang ampuh-ampuhna lintang ti silih hampura kada urang jeung urang. Sabab naon ye? Sabab urang mah kabeh jelema. Ari jelema mah tungkul tempat kaluluputan, tanggah tempat kalelepatan. Samungut ganti saja merubah, kadang janji isuk rajin kepake sore. Nyajun. Eta mah keur manusa Kang Cepot. Nya, hampurannya. Kapan Kang Cepot makai? Kan di tukang jelema. Ayeuna dina waktu ayeuna teh poe kamenangan. Om juga geus menang naon ya? Hai kemenangan ieu mah moal bisa dibeja-beja. Teu bisa. Maksudna kumaha? Jadi urang teh pan kamari ieu geus sabulan. Puasa tah ayeuna kembali ke fitri. Geningan. Kembali ke fitrah. Lamun kembali ke popon kumaha? Teu naon. Jadi Oh, telah. Sayang, maafin ya. Telat wae. Hampuranya potnya. Di Hampura Mang Junjun salira ieu anu geus pernah nyarikeun itu. tuh nya. Di Hampura dan di Hampura jadi masih bingung gitu antara kapannya gitu. Itu kudu bersih hati. Bang Bas. Sabelah hate Bang Bas, sabelah hate Dina. Ieu modal urang kabeh masak. Tadi bekalan. Udungan embung atuh. Ningali cepopon jeung Kang Cepot mini romantis Iya. ya. Siga sahamin. Ya, siga sahanya tatangga Abi jeung Mang Idik kitu teh. Ya, lain Allah mah sacan ningali Cecerepa si di Hampura jeung Mang Cepot. Opan lebaran ieu teh nah tekengi. Lain teh kengi kata cunihin alangna. Tong, Neng. Ieu mah lamun dibere saeutik saunjak. Dibere ati minta gurih. Terus Ieu mah lain, da ieu mah bobodoan. Manya lebaran tuang abi pan lapar pisan. Can tuang. asak cancel. Asak hayu. Tuang gelap. Sok. Aya nata ya motor na. Sampurasa geningan. Rampes. Aduh. Apa saja? Tapi
aman amin atang-ating kita. Ya aman ya atang. Oh. Ayo, tuang heula ayo, tamu ya. Kami berlapar. Ayo, Aega. Tuang heula Aega. Mereka larasan itu nyaan tuh ha. Nyaan Aya naon Sok Aega sok. Ieu heula tuh abi heula mah tadi. Cicing. Tamu Naon heula. wae ieu? Aya biasa menu opor. lebaran opor, tumis kenteng gitu. Hei, kentang, hei, ieu lapar, hei. Mengega. Tata kadek kupat semua tah sok mangga. Iya kupat-kupat. Kan hanya kaya cepopon gitu. Udah nunggu hiji eueuh. Naon? Payahna amen jeung amin asup kana opor. Eueuh baby pis. Aya Aega, aya Mangga. Aduh, mangga. Jatuh teh SMA. Itu lapan heula atuh. Mangga. Iya tadi saya. Ayo nggak jadi SMA teh gitu. Janya atuh eta mah maraja kapan. Saya mah ngaesekeun boga imah lah. Ya, amin can itu mah. Cicing. Si atuh. Ya, mending kalau pieu ya sok ya. Nu boga imah teh cicing heula. Era ijewang. Tong asa. Nuhun ceun atuh. Ieu ceun masak ieu. Abi kuat ka gadang. Eta kolontong, hei. Bade ieu na. Ieu mah pasti geunah lacuk si cipot ieu ceun geunah. Tambah kesal. Aduh. Ya tapi atunya. Mangga wilujeng. Alhamdulillah. Benawe elek daripada lapar ya. Tah, jatuh jara hayang langsung eta. Ya tuh celanya. Nya sok buru. Nih cedit wae. Nih rariwe ah. Soknya sok. Kalaunan eta he bisa oprak-apret. Malam tenang. Kabagean. Lapar atuh ceuk. Tenang kabagean. Hei. Tong perebut ya. Ping-pingna teh ceu. Aya ping-ping dada ceker aya komplit. Cepopon agehan abi. Tenang Cek Prima. Sok. Api acan ya. Punten atuh. Oke heula. Iya eta mah teu imbang aya awak leutik aya nyokot loba teh. Mam di mana? Abi membeli tuang di pangkarnya. Di mana Gasebo? Di Gasebo. Oh, gasebo nyanyi sok. Eta tinggalin hiji. Satu. Atas, hei. Eta senokna. Nilila. Tah, yang pingna ya. Atuh mending ieu. Ca, api di ditu, Ca. Ca, api di ditu. Sia asup ka kelar tuman geraceun. Eta mamang menitati wae. Kasanes di Mas Damri atuh. Paingan tadi ada. Di mana nyang? Nya sok, ega. Kiring raos, ega kiring nikmat. Cepopon mah raos masakan teh. Bang Cepot jeung pisan. Lain bohong lamun sebutkeun cepopon raos teh. Jadi sabita ih. Mawah euceu mawah. Sayang sok kena sayang. Mama Deu. Abi agehan. Agehan. Nona pancina. Ai cepopon kada mah sambelna teu. Aya. Pon. Naon pot? Dewek mun hayang jadi kupat Nah, aku mah gitu. Hayang diemam ku Tarepa. Aduh, eta ngarayu we cepot. Bener we geulis. Kade euceuk ge ulah ngantep ieu, ulah ngantep maneh. Gusti meni perhatian. Aduh. Dor pingsan. Ulah sampai ka kitu lah kade. Moal. Sok mangga ega. Mang Prima mending betah di dieu. Nah, kurang gitu. Ini padamelan naon cari dinten kan. Ah, kieu we ngajaga. Padamelan nampi tamu we. Sok lah aing sason-sason. Kopina do. Sareng kupat. Opor ayam. Tumis kenteng. Sedap. Ayo. Oh, aing. Lebaran urang ngopi. Ame cenghan, ame seger. Bari ngupat jeung tumis kenteng. Sanes tumis kenteng, tumis kentang. Pan abdi mah ti Batawi. Oh. Angkat Jadi teh jatuh muhun. Di ditu teh abdi angkat jang empet sekerepet. Eta nya tahun mana? Tung. Bung kade bung ece lebah mentas kade. Kunaha? Bisi hese nyebreng. Taruang. Ya, ceu. Nah, ayo. Sok. Kawan. Kita menjibat. Alah. Jun. Nayaga, taruang nayaga. Teu kabita eta makan. Kabita sabenerna mah. Sok atuh. Kewe heula tamu heula. Oh iya bener. Bade dihuapan. Kali geus pas. Ata nepi bade ipus. Kedah. Mau biasa. Mang. Alama
ruas kareureunnakeun. Ieu Aega nu paling disiplin, nu kahiji nganjang ka sanggar. Tah eta berarti urang kudu kumaha tanginas ieu teh. Kela aya naon Aega? Wae urang teh kan istirahat. Nya. Sebab pan ayeuna hayang ngariung deui di dieu di bumi. Alhamdulillah. Kayak sakedap ari Aega teh ka mana? Teu mudik teh ieu. Tah ieu. Ari manah mah hoyong mudik. Tapi urang teh ngiring kana aturan pamarentah. Wayahna tahu ieu ulah waka mudik. Sakit berarti sakit. Kumaha? Jun, da ieu mah lieur mudikna oge pan opat. Jempe. Naon? Lain ngomong-ngomong opat, sembarangan we fitnah eta teh. Maksudnya kupat. Dalapan. Iya. Kang Ega ini teh ka mana-mana ieu teh. Henteu atuh urang teh ya kudu mere contoh ka masyarakat sadayana. Yen pamarentah teh teu samata-mata nyeun larangan mudik lamun keur kasayan jeung kasalamatan. Eta pisan. Terus. Ayeuna jeung da ka hati asup akal. Ieu amang hayang mudik teu bisa, da boga lemburna oge. Ada ka mana barenna? Ya bingung harus ka terminal di ka mana coba sok. Mantakna mending ge ayeuna mah Kang Ega mah mending daripada piomongan bisa nembus jauh-jauh balik ka ditu nya ka Subang. Panik ka Subang mah hese atuh. Ya. Pakai paspor. Pakai paspor kunaon? Iya ini teh dia bawa paspor ulah tinggalin paspor teh lebah tangkuban parahu dipariksa. Aduh, imigrasi eta teh. Bisa wae. Atuh bari di opi eta ngopi. Kopina atuh. Ya atuh. Tapi masuk. Maya. Aduh. Raosnya. Pilih teh uninga eta kopi teh buatan gajah. Ya, Maksudnya kopi gajah. kan abi hampura anu hilap hiji bisa hampura bisa salaman ka dieu tak kasepuhan di dieu teh acan ieu aduh nah punten pisannya Tukang Ega mah kan naon pan urang teh bisi apaleun Aega mah apaleun amit galak kudu bebeja Aega beli pada nambi nya tuh pasti ngan iwak asok sieun ieu kumaha barudak jeung pasukan di ditu geus nungguan aya naon ibu atuh digasebo aya naon payun payun mah Ega siap jadi Kang Ega mah jeung barudak kompak mending oge ngahibur masyarakat anu di Barumi teh beres ngahibur dulur coklat ibadah teh eta disebutna lu satu ahlo mending nya dikondisikeun ieu mamang pas pisan lebaran dihibur ku Ega Robot pasti nikmat Ojo siapkeun dahareun yang barudak Kang Ega aman dek nyawer aduh gitu baca antara tuh Aega jajab heula geus sebo ayo ayeuna anjeun jajabnya aduh gitu cepat hampuranya ayo akhirnya ngahibur sok lah sukses pot hampura ya dong kadejak weh ada penting weh aduh eta Kang Ega nih bagernya rek ngahibur dulur coklat aduh jadi kumaha alo ayeuna mah mending bejakeun ka dulur coklat yen Aega bakal ngahibur naon teh dulur coklat iya tuh nah begituna dulur coklat urang sakseni pinto nanti Ega Robot Etnik Perkasa. Ngopi dulu biar greget. Lubrukers, yo ngopi gajah.
wanenya karyana wawanen nyipta gelarna pada ngolah pada mentah pada darungsung celana keur ngaroja wawanena sangkana jeung ajena di Sundana bakti jana dapat jaga di Sunda. Miang dandang cik bertendang, miang dandang dandang kahaya, hayu miang seni urang, hayu dandang budaya urang. Miang dandang cik bertendang, miang dandang nyandang kahaya, ayu miang seni urang, ayu dandang budaya urang. Solale, solale lale, solale, solale lale,
geus teu kasaperlila hati teu boleh rumasa ingat carita baheula bangsa keur ngaji rumasa geuteung rasa jeung kabisa urang can gede ka era teu karasa di Bandung loba baraya aya isu keur patuk keur beja aya berang keur siliteangan aya penting dupi ku baca aya di Bandung semangat Asia Afrika Paris Panjaba Paris Panjaba walau berubah tak akan ku lupa yeah. Paris Panjaba Paris Panjaba perjalanan indah tanah Sunda Paris Panjaba Paris Panjaba walau berubah tak akan ku lupa yeah. Paris Panjaba Paris Panjaba perjalanan indah tanah Sunda yeah. Lur aduh ya urang pulangkeun deui padineungan urang ka masa-masa waktu urang keur leutik keneh keur jadi barudak aduh ya aya sona aruliling sok oray-orayan sok kalacan bareng sok dia salah kemenangan mudik kurang di dia we kan iya sa diapin nanti mudik sok kaulinan sisiripin pipa pece ulin lembur arulin ipi lemburan ulin lembur suka bunga gogonjak ulin lembur eta ulin lembur kaulinan keur barudak ulin lembur awangun mental jenah oh jakung sok kembok atuh kembok uluh ada ya kalau matok tek sing luas tinang galeng ludeung si dendong galideng lekah maju masih bener perek peceko semangat bekerja sama si siripit cita-cita kita jalan sabar kerap tetap berbudaya oray-orayan luar leor bapak sawah tong kasawah enak sedang bekah hidup serakah pada bohong ibu sana ibu sini ibu kanan ibu kiri pada baik dan korupsi beri obra-obra jadi janji-janji depan
Kaku eta kaku bar di canak akan di canak kaparapatan ya ulah eta ulah pundu ulah pundu komo deui ayeuna lebaran pilih kantos akan teteh cece sadayana wargi-wargi coklat kita dapat jagat Pasundan pilih kantos gaduh eta kalepatan kangkung baru ieu eta kangkung baru dicanda pagar dicanda kaparapatan eta ulah mundur ieu ulah pilih kantos gaduh kalepatan eta kangkung Bandung kangkung eta kangkung Bandung dicanda magang dicanda kata jalannya ulah mundur ieu ulah mundur pilih lebih ke
Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai. Jadi nikmat.